Ieu nembe lagu bubuka. Ieu mah pemanasan sar nembe bubuka. Margi ieu para nayagana pamainna tos sepuh sadayana. Semangat keneh. Malah mah anu asli pisan mah tos teu araya. Mohon. Jadi hapunten saupami dina permainan kurang profesional. Generasi kedua ya. Tah ieu teh generasi anu kadua. Mohon. Duh dugikeun ka aya Maia sagala siap pada tampil tari soja ngin kapayun gitu. Namanya pembukaan pemanasan heula. Tah mari saacana dilajeng ieu da ari ajeng teh seueur bahasanana ayeuna ti payun ditampilkeun heula ti pabuaran tandang. Pabuaran tandang. Pabuaran tandang mangga sok geura siap-siap. Karatagan pabuaran tandang. Karatagan pabuaran tandang. Ku siswa-siswi SMP 5 di SMP 5 SMA di SMA siswa SMA di Pabuaran. SMA di Pabuaran ya. Sok mangga kasep gelis majeng kapayun. Tadi wargi sadaya kada uninga tah ieu teh sadayana penari-penari soja teh asli ieu turunan Mbah Acong. Didominasinya Pak. Mohon ku Mbah Acong. Margi da kacida seueurna malih mah aya nu tos sepuh pisan. Mohon. Kapungkur mah Sri Panggung ieu teh. Sri Panggung ini nya. Pangherangna di Cinangka. Yuswana tos sabaraha Kang? Dalam Kirang langkung Cobima tuh poho geuninga. Taros teh cenah. Pokona zaman eta we cenah. Keur basa aya anu perang-perang Mbah Gunung saha cenah harita gitu. Sok mangga siap Sok. mangga. Ka personil, ka pemain ajeng, kasepuhan mangga siap-siap kanggo nampilkeun tari soja. Sok mak bisi titingkueun lempengkeun heula cangkengna. Tuh urang kedah reueus kedah bangga generasi mungkin mah kedah digentos kuno Ngarora, kuno Garlis, kuno Harera percaya di Cinangka mah gitu. Sok di mana posisinya atur heula kalem jeung kolot mah. Papayun-payun saurna papayun-payun. Hilap deui saurna Bah, hilap deui. Mohon kan tadi teh carika papayun-payun. Calikna labi teuing sia kita rada lieur.
Tuh geningan. Apunten Mak. Teu kudu hana penting Mak. Kalem we Kakang Mak. Nungguan rengkuh mah nungguan mah.
tepuk tangan. Kan rubuh aduh. Oke. Sok mah. Masih Lieur, semangat lieur, ya Kang ya, lieur. masih semangat. Alhamdulillah. Dibantos. Sok. Ma tuh. Tuh, mak, aduh, tuh, mak. Anu simpatisan mah tuh, hatur nuhun. Gong tuh. Ajak ke speot mah.